Sia teh goblok jahil wae goblok sia. Duh, hayam ka mana nya ya hiji deui ya. Ninges rieur aing nangan hayam hiji deui. Balik. Kemana jorna euy biasa sok balik dah ka dieu ya. Naon jadi? Dengan hayam pe teh nempo di ditu pe. Wah, nempo di mana ya? Karek pantok di sawah tuh kalau jalan di saung. Terus naon mana di sawah tuh? Oh, tunggu manuk. Wah, mae ngomantau gue hujan ge goblok. Oh, pekat hujan atuh, rek balik oge masak iuhan heula di saung. Bae hayam urang hiji deui eueuh. Wah, di lebok caruh meureun. Wah, moal daekeun. Jangan atuh lu balik. Oh, engke ah ka ditu tuh diseang sieun ka belah wetan. Kur. Cobaan ke belah dia yo. Oh, cobaan ke wetan neangna. Kur. Aduh, asa si goblok jauh-jauh nang hayam nepi ka dieu. Tar kapanggih sa teh goblok hayam teh. Ah, can pi tinggal mana jorna doh. Mana mah nepi ka dieu atuh. Paling di ditu sama dipipir, paling ge kalau tanganna di ditu dipipir. Oh wah, goblok seteh. Di kebon berarti ngoreh. Nah kan dia mah wah hayam atuh. Kur. Ketenangan hayam nepi ka bela anu hujanan si goblok. Bela ka hayam daripada bela kana awak mah. Wah, itu jika nama kageleng kareta Waduh, kageleng kareta doh aing ah. Tadi lah ayam tuh goblok. Oh, ayam itu goblok tuh kapangi kageleng kareta. Usianya digelengkeun goblok. Aduh nah, saya ngomong tuh di kawas bangkong di Bandung wae. Sia teh goblok jahil wae goblok sia goblok pisan. Kageleng mah goblok cukup adat-adatan sateh. Hayam kageleng kareta nyalakeun ka aing dasar jelema goblok. Itu modal tuh hayamna.